Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang soleh-soleha, selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama Bunda Rima. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah membaca doa sebelum belajar, kemudian kalian silakan persiapkan alat tulisnya. Oke, hari ini kita belajar tentang bahasa Sunda sayang ya. Kenapa kita harus belajar bahasa Sunda? Karena kita hidup dan tinggal di lingkungan tanah Sunda. Mulai dari sekarang, mumpung kita masih kecil, pembiasaan dari sekarang adalah yang paling tepat, yaitu membiasakan berbicara bahasa Sunda. Ini salah satu hal kecil untuk melestarikan kebudayaan Jawa Barat nyaeta ngamumule bahasa Sunda. Siap belajar hari ini? Siap. Yuk, mari kita lihat dan simak pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini yang pertama yaitu ngurus diri sorangan. Bunda menjelaskan ada bahasa Sundanya dan juga bahasa Indonesianya agar kalian paham. Ngurus diri sorangan. Naon ari ngurus diri sorangan teh? Ngurus diri sorangan teh nyaeta merawat diri sendiri. Apa yang ada di dalam tubuh kita harus kita rawat. Harus kita rawat. Bagaimana cara merawat agar badan kita tetap sehat dan bersih? Nah, coba perhatikan di hal berikutnya di sini. Di sini ada gambar seorang anak laki-laki sedang bercermin dan sedang memakai pakaian seragam. Artinya dia sedang berpakaian seragam untuk berangkat ke sekolah. Tapi untuk hari ini, pembelajaran hari ini kita belajarnya secara daring. Makanya walaupun secara daring untuk kegiatan apapun tetap ya boleh pakai seragam ketika ada pemberian tugas dan lain sebagainya. Silakan kalian perhatikan gambar di sana. Di sana ada seorang laki-laki ya. Ini namanya Tisna. Tisna lamun dirompokna teh sok disebatna AA. Kusabab gaduh rai. Kusabab AA gaduh rai atawa boga adi. Adina saha ngaranna? Ngaranna teh Jayadi. Nah, AA Tisna lamun ka Jayadi sok nyebatna Ii. AA Tisna ieu kasebatna budak anu apik jeung berseka. Apik jeung berseka teh nu kumaha? Yuk urang baca babarengan. Dibimbing ku ibu sakedik. Judulna AA
budak apik. Aa budak apik. Tara poho mandi. Sok make sabun. Mandi isuk sore. Sasarap saban isuk. Lamun arek sakola, Aa pasti pamitan. Ka ibu katut ka apa? Nah, tadi ku urang salerea tos bacakeun caritana Aa budak apik. Ieu teh tos baku ngariksa badanna sorangan. Ciri-cirina ari budak apik teh nyaeta tara poho mandi. Artina naon? Mandi sapoe 2 kali, isuk jeung sore. Terus mandina make sabun. Unggal isuk sasarap heula. Mun bade pamitan ka sakola, henteu hilap pamit ka ibu sareng ka apa. Eta teh ciri-ciri budak anu apik jeung berseka. Cing, ibu bade naros. Ari hidep mandi sok iraha wae. Enjing sareng sonten atawa isuk jeung sore. Naha geus bisa mandi sorangan atawa sok dimandian keneh ku ibu. Keun ayeuna tos kelas 1 SD. Mangkara masih keneh dimandian ku ibu kedaku nya lira kudu tos ku sorangan nya mandina ulah masih keneh dimandian nya. Cing nu katilu, kumaha karasana lamun geus mandi? Pasti naon cing jawabana? Seger ari urang geus mandi teh nya. Semangat bade nanaon oge. Tah sarua hidup oge kudu apik. Kudu bisa ngariksa sakujur badan supaya hirup sehat. Ngariksa badan teh jadi kewajiban urang. Kudu apik deui dina dahar. Salian tina apik ngajaga kabersihan awak, kudu bisa oge apik dina kadaharan. Nya kitu deui kudu apik dina ngurus tempat urang matuh. Di mana wae urang aya, di dinya urang tetep kudu bisa apik jeung berseka. Tos. Jadi ari apik berseka teh kitu sanes diri urang bae, tapi apa yang ada di sekitar kita juga harus apik. Menuju aya di ruangan tamu kumaha, menuju aya di kamar kumaha. Komo deui lamun di tempat batur itu langkung
utami. Atasnya, yuk urang teraskeun deui. Lamun urang dibiasakeun hirupna apik jeung getol, bakalan naon eta teh biasa gitu. Tos dibiasakeun sapopoena kitu. Nah, ayeuna urang tuluy baca. Di dieu aya sababaraha anu biasa ku urang lakonan kumaha cara ngurus diri sorangan. Yuk urang baca. Nu kahiji, huntu kudu dikosok. Bahasa lemesna waos kedah dikosok. 2, mandi sapoe 2 kali. Mandi itu sehari 2 kali, pagi dan sore. 3, kuku ulah sina kalotor. Upami kukuna tos paranjang, tos hararideung, geura dipotongan nganggo gunting kuku. Mun teu tiasa ku nyalira, tiasa dibantosan ku ibu atanapi ku apa. Kaopat, kade ulah sok dahar lada. Kunaon ulah dahar nu lada? Komo deui hawa siga kieu. Mun dahar lada engke perut urang nyeri. Malahan mah sok aya nu miceun bae da kusabab seneng ngemam anu lada. Kahade dijaga dina dahareunana oge. Deui nomor 5, jandela kamar kudu dibuka. Kunaon ari jandela kamar kudu dibuka? Kusabab dina rohangan teh heungap. Lamun eta udara henteu diganti ku nu udara nu aya di luar, urang bakalan heungap. Terus deui lamun dibukana enjing-enjing mah seger, mumpung udara unggal enjing teh masih kene seger, tacan kakotoran ku asep sagala rupa. Jadi lamun pas gugah bobo langsung buka jandela kamarna. Kumaha? Ngatos tah eta teh cara-cara kumaha orang bisa ngurus diri sorangan, boh ngariksa awak, boh ngariksa abatawa ngajaga diri dina kadaharan jeung lingkungan tempat nu urang cicingan. Nah, sateu acan ditutup pembelajaranna, di dieu aya pupuh pucung. Ibu bade nembang sakedik, dangukeun nya, walaupun teu nganggo musik sakedik 2 kedik insya Allah ibu tiasa. Dangukeun. Kade poho hirup kudu muji syukur, sabab badan sehat, ulah jero kudu apik, saban poe pek urus kujur badan. Nah, gitu ari pupuh pucung teh nganyanyikeunna, nembangkeunna.
Sok dicontohan, diulang-ulang nadana siga kitu. Pupu pucung teh kunaon? Naon sih isina? Nyaritakeun naon? Masih kaitanna sareng ngurus diri sorangan. Nyaeta kewajiban diri urang miara awak, kusabab miara awak teh sami sareng tanda urang syukur ka Gusti Nu Maha Agung. Urang bisa ngajaga awak urang bersih jeung sehat. Kumaha? Biasanya sakedik sabari silakan Ananda ikutin nadanya ya. Kade poho hirup kudu muji syukur, sabab badan sehat ulah jorok kudu apik. Saban poe pek urus sakujur badan. Itu saja untuk hari ini pembelajaran bahasa Sunda bersama Bunda Rima. Terima kasih. Kita tutup dengan doa sebelum pembelajaran selesai. Kita berdoa. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma alamtani farduduhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wilujeng diteraskeun kegiatan. Jangan lupa subscribe ya untuk bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya.